Curuluk mang Curuluk Ciapan izin Mangga urang Seuyunan Wararaksa Jual seni Atur nuhun Gotoroyo Sauyuna Ngaluh Seni Sunda Urang duku Sahayu Ngalet cakulawan ki Daun lupa Daun lupa Sisi Bapak datang tarian kaliwis kaca piring sisit kai kembang soca Pak Ulis tandang hati Walinga sih moy Nepi ka telindeuk kieu sia teh. Hop hop. Cici sia teh. Banyak yang marah sia kuaing. Ringas. Alah. Bisa ayo.
atur nuhun duh Kulawargi papa hajat we. para wargi bapak hajat yang nyecep ka dewe karena kiulus ya Kang nya tuh. duh omat nayaga ulah ngilu kana mobil dalang Alhamdulillah jazakumullahu khairan kasiron mudah-mudahan jika gantosan anu melipat ganda Amin. cing panjang Yusua Amin. ageng milikna Amin. anu nyecep Mau kana cap. anu nyecep oge doakeun ku dewek Doakeun semoga doana nya kembalilah ke jalan yang benar Hayalah coba kieu ka aing gitu apun dari sawah gitu nya Bapak Tatang Tariana bete Iya. katinggal ku akang deh Wargi-wargi wargi-wargi pamanten istri pamanten pabegatnya Bapak Tatanggu. aduh ngantai leuh anyir ulah recok ecelok nunggu sing geus tara mayar sia teh aing deh lain kuna naon aing mah ai anu sok nyawer kieu teh sok inget dewek teh kudu ibadah Nya tuh. urang bikeun kanu butuh Kana butuh. Nya Nabi. ka budak yatim Kadang yatim. sabab budak yatim mah aya hakna pikeun narima ieu duit nya nu matak dewek mah deuk dibikeun ka dalang dalang teh yatim geus teu boga bapa Ulah kan jauh kalinya we. ulah kanu jauh deukeut heula we atuh Eta budak yatim. aya dibikeun kanu butuh deui butuh sarua saan teu butuh duit cenah deh alah nuhun Yang kawin. nah jodoh pak we gitu sia ka aing deh awas lain kakak ka aing deh si teh Oh, ya oh aing ngolingan sekali ka tukang kenang deh teh ame dewek dikeplos-keplos kenangna teh nyahoeun dewek loba nu nyawer ka aing da paling bu loba rezeki. ayeuna lamun dewek loba nu nyawer kieu si lain jadi pang-pang tungnon tungtungna mah jadi kaduhung pan rumah sekali mah nu madak oge ku aing mah dibere si lain mah mun dipedit pisan menta atuh saeutik mah moal dibikeun ka sia Menta sabungkusin. baru kada kumaha sia kaduhung mah ayeuna kaduhung mah teu datang ti heula paneuri we hayo nu madak oge aing mah nu madak ulah balaga kayak kitu sia teh Wah, eta. tungtungna kumaha panan aing geuna serangan sajan teu kenangan oge tapi balik dewek bisa dahar geuna Aya deui. bisa dahar jeung asin peda Bersama biasana jeung tarasi hungku dahar dewek teh bisa sama daging tahu. ngomong mah ngomong we atuh gitu kumaha eta leungeun ulah ngopek pang kitu kesopan teh Galeuh teuing atuh da gagano. ateul goblok si teh nah aing ateul kudu merenyeng madak ateul ge da kudu digarau si teh Lain. jeung panggeunah-geunahna ateul Ulah pun umum. cik atuh daerah harapan umum nya harapan umum si teh daerah harapan kebon di dalam bakal jelema cicing sih tong ngaganggu aing keur ngeuna oge si teh kenikmatan tersendiri belegu ulah ada keren mah teh gara-gara kitu teh mending ngerakeun pisan eueuh adab-adaban teh kitu teh Atel naon atuh. ai ateuna ayeuna kumaha sia teh tibatan ateuna leungit sok pikir ku sia ye dengekeun ateul mah pang jujurna saabunya jujur naon lamun si laing ateul ceuli gagaro kana naon kana ceuli tuh lamun ateul tarang gagaro kana tarang tuh mun ateul awak gagaro kana awak ateul tongong kana tongong tah nu matak aing teh ateul kanyut mata gagaro kana kanyut aing teh nepi ka bebas gitu nyarita abong kena Jarang. penyakola sia teh Jarang. naon sia teh jorang naon jorang teh eta kunyat kanyut kitu ngam jeung jorang dangarana blegu aing panggieun kanyut kudu nyebut sekretaris matak di ngaranan oge sebutkeun sia teh kucing lemes we hayang lemes mah hampelas we ku sia ledeh-ledeh meureun
hese jeung sieu mah. Sudah moalana saya. Main lah. Ada keadaan moal teh. Sok dipanggarokeun ku sia tah. Garok sok. Pangamplaskeun gini. Genah-genah aing duh kado mun teu dipanggarokeun ku kuring mah teh dipencet ku kuring. Moal jadi mah kitu mah. Alah. Karena kumaha sia. Enggeus moal. Maing lah meni ganeng-ganeng teuing sia teh. Meni pikageuleun wae sia teh ka aing teh nyampat wae sia teh. Aja laga mana tuh? Buset ngagoreng aing wae sia teh lah. Ulah kitu buset dah. Nah, teu laga mana teh Karawang. Karawang gitu teh. Buset dah. Babatok siap bejan. Nyarekanana nyaho sih. Logar si Bingo teh. Logar si Umay. Kabogo sa si Umay kabogo keluarga Rawanda. Alah. Tep keun cenah pasea. Alah. Gitu teh. Da di Sunda mah deuleu euy. Aya ciri khas. Sanajan bahasana bahasa Sunda tapi ciri sabumi cara sadesa jawada tutung beritna sacarana beda-beda logat mah. Aya wae logat teh. Seperti orang Majalengka beda deui logatna jeung urang Karawang. Kumaha Majalengka? Kumaha mun Majalengka? Majalengka mah tungtungan mas. Lamas kumaha ngaleutikan. Kumaha? Cing. Ini aya orang Bandung. Meni ngaleut pisan ka dari. Majalengka teh. Meni karasip. Itu geuning aya rombongan wayang golek ka dieu. Dekna beudi mana? Sinena mah geuning aya di panggung meuni geulis tapi jadi mah meuni goreng batu. Susuna ge meuni lepet. Soalna we karap teh. Jeung Geuning tempat-tempat di sini teh meuni irungna meuni pegdek. ulun lagi sideung. Urang Majalengka. Aya deui urang Kadupanak teh Cianjur. Lamun akang Lembur dalang oga. Lembur ibu Nena. Anu parados janten randa ini teh. Lamun kaboha abdi. Indung dewe dikatunkeun ku Abah di loba nu datang ka imah aing. Kanu gelo datang ka imah aing. Pajarkeun teh badan neraskeun tapak lacak Abah Asep. Digulingkeun we ku aing motorna. Kuman. Eta lain kumaha lagam Kadupanak teh. Tekan kumaha, tekan tundungna. Sama da kumaha. Weh, geuning aya urang Bandung ka dieu. Gararanteng. Eta we sekali ngomong teh huntul teh hiji coplok teh. Paruglak. Kitu, eta we leuy maraban hayam. We papan kur nyelapkeun hayam teh. Urang Kadupanak mah lain, kumaha? Kur. Hayam geura nyatu sia teh. Hayam teh lain ini lain datang ka dieu ka ini teh reuas meureun. Asa disieu. Dari sentak. Aya deui deuleuy. Walaka. Lagam Cianjur barituna deui ka jero. Kocero. Mun tas leuweung. Eta mah leuleus. Siap. Jiga can nyatu. Kumaha? Geuning aya urang Bandung ka dieu. Nah, make hihih teuing da kitu. Wah, kunti. Teuing da bisa hiber. Hah, kunti lagu. Oh, paingan atuh. Paingan aja jelema usukuan. Sing bisa ngabedakeun jurig mana jelema. Paingan teh mah salah jero atuh. Ulah goreng adat kitu nya jeung goreng adat sia da bibit luit inu rusuna mah sing ingat kana pupu eta teh ngelingkeun ka urang eta teh aya komitmen moral atawa pesan moral kitu naon dina pupu naon pupu asmarandana kumaha
eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam darama wawayangan wae raga daya pangawasahan nasok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan amin goblok nah gitulah gambupuh di sini lain kitu blegug kumaha dengekeun we eling-eling mangka eling tuh rumingkang di bumi alam dharma wawayangan baik raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan dawala pan kuring gebek kitu kumaha eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma eueuh goblok ah kada poe sia mah nu lain pucung sok lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko disantok teu nyahoan di jerona aya usepan amin goblok sia teh kitu sia mah aneh aing mah ciwit cek waing dengekeun we lampah beunteur ku urang ulah ditiru ada barang akan cacing ngareng ko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan eta sayang apa mereka kuring gitu ya jauh sama bagai saya ngalagu jeung dewek ngalagu kumaha dengekeun we tulutan si lain Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang teh Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang babari sok babari Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta laan calaan astagfirullahaladzim kawin heula goblok unggalana si teh kalau memang akang kabandang sok kalau memang bujurna lenang coba bilang terus terang nini ditaranjang goblok mun kada poe sia mah lama kabisa tong eta laguna atuh ganti duet teh nyanyi duaan duet teh nyanyi duaan lamun sorangan solo lamun tiluan trio lamun opatan mudik ka Bandung sok mereka poe sia mah duet teh nyanyi duaan saperti awewe jeung lalaki Roma jeung Rika lah kitu masyaallah dewek Roma aku ring Roma Roma dewek sok atuh kuring saha Rika pek ieu dewek lalakina si deui ngawewena heeh can ngalagu teh ngadrama heula euy ame naon ame meresapi kana laguna dengekeun dewe menjiwai Rika jawab goblok sia teh oh ka kuring we teh astagfirullahaladzim apa si laing teh Rika beleguk aing teh Roma sia teh Rika kumaha ngajawabna sia kumaha we tuh improvisasi sia teh nepi ka teu bisa diajak acting sia teh Rika eta meni geuleuh misalna Roma teh meni kitu da Roma mah kitu sih dimana ge nya semua mapag baheula saja jadi penyanyi teh Roma teh tukang kenek beulana teh nyanyahoanan demi Allah aing mah kenek bus ngan teu kapake ku supir nah da kitu ngomongna batur mah kenek teh Bandung Sukabumi bos Sukabumi bu lanjut pir
kenek batur mah. Eropa main kitu dah. Kumaha? Bandung. Bandung. Sukabumi. Bararade Sukabumi, Bu. Bu. Ibu toreknya. Bu. Teuing-teuingeun. Bir, lanjut bir. Mau kayak kadengeun pake keme alo aing mah. Aing teh kapake. Beja we ti batur ge. Langsung Ngeri kah? Iya, si goblok mah. Nepi ka teu narik pisan kana hate. Tidak berselera. Si geunaheun bisa teh blegug. Ngeri kah? Iya, astagfirullahaladzim. Sada banci kaleng goblok ya. Atuh daek heuk teu kajeun lah nah meuni. Banci Uber. Aya. Udah pika geuleuheun si anak tuh. Sinen nengekeun sinen. Ah, dengekeun tah. Neng, Bang Salon. Kah, tuh blegug sia teh. Neng, Kang. tuh sia teh. Cacak sarana blegug sia. Alah, kada tuh mah awewe keur mah lalaki. Cing geudeui sakitu sia teh. Neng, Kah, aduh. Alah. Neng, Kah, nami Neng saha? nami abdi Nya, Paneng Arum. Neng Arum. Muhun Kang. Kumaha lamun ku akang digentos jadi Neng Puja? Neng Puja. Nya, Puja naon? pujaan hatiku. Ada ngaju. Ini jenggel si pegeknya. Neng, Kah, akang jomblo dak. sami atuh Kang. Sami ya. Sami. Ayo tuh. Kamana? Hei, jomblo mah hayu gitu. Oh. Asik atuh. Bawa ke Lamun sawah. akang bogokan ning ditampi mah. Ditampi pisan Kang. Anu bener ya. Nya Kang. Beres atuh. Bener can boga ka Bogor. Iya Kang. Alah Beres. beres gitu mah. Neng, Kah, bapak kamu tukang bengkel ya? kok tahu? Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Alah. Hei, mending ngagombalna goreng guli teuing goblok ah. Ting, atuh. Neng, Kah, bapak kamu tukang channel ya? kok tahu? Soalnya kamu sudah mengamnestiiskan hatiku. Kumaha rasana ngamnestiiskeun? Kalau pokoknya menyambung lah. Khusus ke tengah poe amnestiis ya lumayan teh. Itu atuh aing ngagomba, sia mah mau bisa berarti nu kitu babari gitu mah. Babari nu kitu mah. Si lain bisa gitu bisa. Jawab pecakan. Neng, Ih, sahanya eta? Neng, Terkenal. si anjing sia. Jok, boleh kada poe teh.